Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Anteng amat nonton TV. Oh, anchornya lo berita. Berita naon emang no? Jelujung dengekeun eta. Bener emang ayo bantuan pemerintah no. Makana eta aing bingung, mah aing teu meunang bantuan kene bae. Masih menang tuh. Boro-boro sarua bae can meunang no. Namun geus meunang mah aing modal jeung lauk usap. Kumaha boe eta Pak RT gawena. Apa-apa dilebokan ku manehna. Besok padu. Sia masuk ujung bae no. Dosa. Istighfar naon sih istighfar? Istighfar tolong. Sanu saujon, pancen nyeung meureun tadi. Aya beritana. Iboanya. Coba orang tanyakeun ka si Jujun jeung ka si Yuna. Sarua maena oge, mana can mareunang. Oh, coba orang tanya heula be. Aya tuh, emang si nyaho maranena di marana? Nyaho, tadi sancan engka dieu. Aing papasan jeung si Jujun di warung Mang Udin. Terus neuk ka mana cenah nyana? Ngomong nama cenah neuk ka imah si Juna. Nganter ka imah Pak RT. Kiraku mainnya nyokot bantuan. Tuh, ingat tuh. Ayo atuh orang berangkat, jangan malehna. Mak. 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 Pulang gak Sep? Mak kemana? Jika nama kan saya di Cilangkap kan uwi. Bejakeun bah. Mun ma balik, Jono nak ulin, ning Joni. Ulin ka mana ka Sep pantas buat kidung dige buka. Arek masih Jujun bah. Pamit heula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ulah buat nyetong wihna. Kidung dige buka. Oh bah, moal. Ini. Kak Dio. Jun, tadi sih yang berita tuh. Itu, aing terus yang berita. Emang kunaon? Anjir minik. Tadi aing nonton berita di TV. Terus aya bantuan di pemerintah. Kok main can menang-menang? Main ke sarua non can menang. Hari si Juna kemana Jun? Kedeng ka dieu non nya nama. Woi, assalamualaikum. Tuh kan budak panjang taina. Tanyakeun sia. Mana non? Terus amat bangunna. Mas ya geus menang bantuan can di Pak RT. Di pemerintah mah geus saya himbauan. Menang bansos gara-gara corona. Can menang. Piraku digagar si Pak RT. Malah mengurang ke Pak RT. Sebari nanyakeun bansos corona.
Ih, ulah sok itu, pamali, ulah sok saujon. Ih, sana saujon. An tadinya beritana di TV. Nah lo, malaman orang kayak mah Pak RT ayeuna. Ih, dah, itu enak. Wih, Mana? itu. Yo. Cok. Ayo dah, mangkas. Assalamualaikum, euy. Waalaikumsalam. Arek ka mana? Arek ulin ke maneng euy. Guys, terus di mana? Tos di warung Mang Udin di Tamili Beas Kumak. Baju baik ya, kayak wewe herang mah. Lu bedelat. Oh, ayo itu orang bareng. Kurang deh, mintain Pak RT. Emang ya naon? Ayo tuh bareng. Ayo tuh. Alhamdulillah bisa kabuka usaha lauk oge. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lila amat sih Neng. Oh, Pak. Tadi bari ngobrol jeung barudak. Hehe, Pak RT. Assalamualaikum Pak RT. Waalaikumsalam. Bari eta budak angon di bae. Dek naon di maneh? Neng, ayo biasanya mana? Gula tuh di Pumbang, rek diakeulkeun tante sore. Oh, Mbak, kedap. Tong Arulin. Bari, ari tanya ku aing mah wajar dong. Lain gitu Pak RT, pan Bu RT nanya. Muhun Pak RT. Oh itulah, kumacok saria be. Agar cari ternyata. Iya Pak RT. Berapa iya mah? Arek ngomong naon? Terus hampura segala pancan lebaran. Lain gitu Pak RT. Iya mak orang kocan menang bantuan. Di pemerintah mah nggak saya bansos gara-gara corona. Muhun Pak RT, naon teh barikeunnan? Oh, harus saya nanyakan bansos. Muhun Pak RT. Pan Joni bosen ngadahan laku sampai. Emang sok sama rane nyaho bansos segala. Tapa, Jono jeung si Joni jeung Rita cenah. Oh, gitu. Dengekeun nya. Emang aya bantuan ti pemerintah tapi syaratna. Oh, Pak RT syaratna. Dengekeun ye syarat ti pemerintah anu kahiji kena PHK, anu kadua janda. Mun arek menang, bapak moyang saya tidak modal heula. Sanggup tuh syaratna. Ai, Cenah tadi yang menang bantuan. Sanu daek emang Pak RT. Ari bapak maut mah. Heuh. Sanu daek atuh Pak RT, mending teu menang bantuan. Sugan teh menang kabeh warga. Makana aku menang informasi teh kudu tabayun heula. Lamun yang informasi teh ulah gerasa gerusuk. Nuhun Pak RT. Atur nuhun atas informasina. Arek pamit heula nya. Arek ka mana? Geureung ge bedug. Buka puasa di dieu bae. Seueur tuh sepandang der jeung Wibolet nang depan si Eneng. Ah Pak RT, sieun maneangan. Terus Pak RT. Salam we ka Neng Euis anu geulis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa? Ari barudak kamarana, tos disiapkeun itu dah sepandang jeung Wibolet. Ari si bapak teh kumaha? Euy, sing teh yang indungna meureunang makana baralik. Ah, tos beduk. Ayo atuh buka, dira. Ayo ke jero. Tutup lawang.
Nyaho aing tadi pas tiga. Warung Mang Udin lupa. Tiga. Ayo tuh diantarkan kurang enak ke Pak RT. Oh lah, cuma sehari abe, atuh kita calik dunia tah.